Aduh, aing teh keur bingung ieu teh. Gajihan lila keneh. Nginjem duit ka juragan moal dibere. Aduh, aing budak kamari camping kalah kasambat deui. Aya wae hirup. Duh, aing budak hiji-hijina enak. Piraku lalaki pake pita. Astagfirullahaladzim. Kasupan jurig naon eta camping tepikeun kasurupan kitu. Aing juragan ka mananya. Sugan we aya milik urang papanggih jeung juraganana bager. Da sing pelit-pelit ge eta juragan urang. Mana ieu juragannya? Kenapa sawah urang itu si Kohid euy. Awas dawar hebat. Aduh. Aduh, biasa anu nabrak atuh. Ke apa sugan eueuh maneh? Sugan teh lain juragan. Aduh, juragan kalau ditabrak atuh. Teu naon euy, anak buah aing ketabrak. Teu naon? Tuh, alhamdulillah juragan. Alhamdulillah euy cager mah. Urang teh keur bingung juragan kalau ditabrak juragan mah. Aya naon hulang-hulang maneh teh anu kabingungan aya naon sih? Aing teh budak urang kasurupan, kamari geus balik camping jadi awewe piraku lalaki dipita sirahna. Camping di mana? Ting da ngomongna tadi sekolah camping balik-balik kasurupan, urang teh can boga duit, juragan can mere duit ka urang. Maksudnya ekrangan teh mere duit maksudnya. Tadi teh hadieu ketemu urang ge maneh disampeurkeun. Ye aya duit mah geus aya di juragan sugan, apa juragan anu dukun anu alus lah jang nambaan da dibawa ka mana-mana ge teh cager. Sia teh ubaran kanu kitu mah musyrik atuh sarojeng ngaduakeun. Nah, pangeran atuh aya ka dukun mah. Aya ka dokter mah da kudu gede duit. Nah, tuh juragan aya ka dukun mah ku 10.000. Gampang nu kitu mah ke tenang hid. Urang ayeuna digawean meureun si Kohid. Awas tempok teh. Kamari kan bobodo ka urang, gawean ayeuna ka urang. Tenang, aya. Murah ngubaran aya. Alus teh dukunnya juragan. Lah eta mah setengah dukun setengah. Eta mah pokona mah aya obaturan urang euy. Nyatu alus juragan. Sok mana bisana? Ayeuna budak manehna di mana? Tadi teh di kerem juragan kabur wae nian. Ah, moang ke ku babaturan urang eta mah. Eta mah jadi jalmana teh euy. Babaturan urang mah bisa sagala lah tenang hid. Nya uhun atuh mudah-mudahan cager lah juragan geus ka ditu ka dieu capek. Pokona mah bawa wae budakna hayang nyaho. Nya di mana janjina tuh juragan? Di bawahna ku urang. Lain janjianana di mana eta dukun teh di mana da urang mah teu apal. Tahid aya saung anu deket tetangga kebon urang geuning apa nu sok dipake ku tetangga urang kebon bari kebon suuk. Apa juragan? Didinya. Di dituna teh euy aya batu gede. Tah didinya daguan didinya daek. Siapa tuh juragan yang penting mah budak cager juragan. Sok misalkeun si eta mah. Wis ka ditu ka ditu. Jadi eta mah jelema teh euy babaturan urang bisa nanaon. Mudah-mudahan ke bawa ka ditunya. Ayeuna gajihna mana tuh juragan? Naik mere gaji ka urang. Ari sabaraha poe digawe maneh? Urang teh geus kamari teh geus saminggu cieu juragan. Saminggu kali sabaraha sapoe? Sapoe teh kali 3 juta sigana mah. Aduh, kos insinyur wae maneh koe 3 juta. Sebaratu tuh juragan. 10.000 we heula atuh tah kok. Waduh, gaji sapoe 3 juta. Dipanjer 10.000. Astagfirullahaladzim juragan kumaha ieu beda deui ieu mah. Aing dititipan yang meuli hulu hayam ku pamajikan ulah ieu mah. Sampe heula 10.000 we heula. Juragan meuli hulu hayam. Daging atuh juragan amun huluna mah jeung si Kohid. Geus sia teh kalah nguruskeun duit maneh mah pancen aya gubaran budak geus pokona mah. Soal duit mah eueuh nanaonan budak heula salametkeun. Nya geus ieu tuh. Sok bawa di daguan ku urang. Pas kana ojek ya. Nuhun juragan. Sok jung lah sakitu we heula. Ya siap banget juragan. A few moments later. Aduh. Budak ka mana ditambahan kala eueuh ieu teh budak teh. Astagfirullahaladzim budak. Ngaranna teh si Windy da ka mana? Windy, di mana budak yang ditambahan? Aing geus ngomong ka juragan si Windy na ka mana? Astagfirullahaladzim kita kalah naik turun Windy turun kalah naik kadinya astagfirullah turun
Naon tuh Pak, abi nuju ieu nyaliran kembang Pak ieu. Ih, lain kembang eta mah akar. Sae, tinggal Turun. Ah, si Bapak. Turun. Ah, Sok ieu turun. Abi nuju ngawet kembang Pak. Ah, Turun. ih, Kapan abi aing itu tuh Pak. Ih, mana teh kasambat. Susah. Sanis camping. Susah abi mah. Iya, abi mah tutup-tutupna naon Pak Eta tinggal. ngerakeun manya lalaki pake. Ih, ieu teh kan gaul Pak, isi Bapak mah. Manya gaul mana teh Masa kini? lalaki. Ih, keren dong Pak. Lihat. Aduh, geuleuh. Ih, aing Ih, sae Pak. Ini lucu. Astagfirullahaladzim, budak aing dibikin kaki kesurupan jurig naon ieu Aing aing mah nggak tahu nih. Ini tren lagi tren dong Pak. Lihat dong. Hayulah ieu saya nama Nggak mau Pak. Mau ambil bunga Pak. ayeuna Bunganya berangkat. bagus Pak. Nggak mau Ayo Pak. berangkat, Bapak. ayo milu. Nggak mau Pak. Geus. Mau cari tanah orang ikan kegan si kohit ya ka urang ngeprank wae nu ngaran si kohit ayeuna ku aing ayeuna ya ku urang aya kesempatan ya jangan ngeprank si kohit anakna ku urang dibully ku aing lah aing jadi dudukunan urang ya ada guan tapi si kohit wae euy kamana cenah geus janggi kamari ka dieu euy. Ayo berangkat jeuk. ali Pak. Badeng-badeng. Gewat kadukun tuh. Ih, abi nuju Ih, larian. ami cager, hayu. Tah, geus aya sauna. Nggak mau Pak. Tuh, geuningan aya nu ngebul. Da asa ieu bener dukuna teh Mana Pak takut Pak. Dukuna teh Sampurasun. Aduh. Ih, Ayo naon eta teh? siga teh panto hek teh dukuna ieu. Astagfirullahaladzim. Aya naon ka dieu aya naon ye aya naon? Abi teh bade tatambi. Nganambaan budak abi teh gering. Anu euceuk babaturan urang anu arek aya budakna culun Heuh, ubaran wah, onja. tuh. Hadieu gerejang. Nggak mau Pak. Hadieu gewat kadieu. Tuh, tempong Sok, hadieu ubaran. geus apaleun dukuna gen. Sakitu Karunya sok ka dieu ya. tuh geus apaleun geus pinter. Hayu tuh. Hayu gewat. Hayu gewat. Siap Sok calik heula. Calik tuh. Cicing yang orang impleng heula ya. Kumbah cicing. Moal cicing tuh. Urang diimpleng. Wah, yo bang, Naon bah? kaasupan juri ge hodamna ge kudu nu alus mawana ge euy. Hodam naon bah kira-kira ieu? Ya, hodam boya buntung lah bisa ya ku hodam boya buntung ya. Malagu dong boya buntung. Cicing lain lagu eta teh hodam. Tuh, hodam. Ih, ulah ngagagabahkeun kana hodam teh. Cicing. Tuh bener berat ieu mah. Aduh euy. Kudu kumaha bah tuh bah ieu di jampeanana didamangkeun. Aya solusina ya tepi-tepinya lah. Cager kan moal bisa sekaligus. Sekali dua kali kudu ka dieuna kudu 3 kalina lah. 3 kali. Moal bisa sekaligus ayeuna cager. Era. Cicing. Oh bener ya budak karunya di dinya teh masih keneh usia lanjut bisa eta karunya geus cing pokona mah hayang cager mah ulah sekali 2 kali 3 kalian ka dieu cager 3 kali cenah. ieu hodamna kudu nage ieu make hodam buaya buntung bener Tuh, ieu mah hodam buaya buntung. cing ek make hodam ieu ya ngajaran ya aduh teu asup make ieu mah euy Tuh, cing make deui hodam bancet budug ya tuh, pancet budung cenah. Takut jijik geli. aduh teu teurah keneh wae make hodam bancet budug bancet nongeng. Tah, ieu berarti bancet tonggeng bah ieu mah. Oh bener euy Bancet tonggeng tuh lah. bancet nongeng pas hodamna jeung si bancet nongeng Wah, ngarep cicing cager sakedeung dege wah cicing tenang pokoknya mah cager kumbah tuh. cicing Cicing di jampean tuh. cicing Bener bah bancet tonggeng ieu bah ngagerem. Wah. Aduh. Bah, mendingan jeung abi-abina mbah. Ieu disebrot ku budakna ge nu geringan jeung urang-urangna mbah. Aduh si mbah teh kumaha ieu mah? Da urang mah cager mbah. Mbah, nian kaduanana disebrot teh mbah. Da abi mah teu cager ieu nu geringna ge mbah. maklum abah mah geus dikatingali jadi kabura duanana Nian da katempona ge didinya ge kurang katempona
bapana ge sarua teu elingna jadi kasebrot duanana. Nah, teu eling kuna. Sarua ada anak mah jauh gedang rag-rag dina suhuna anda. Kolot jeung budak mata eta heueuh kitu. Suhuna lembah. Heeh moal jauh gedang kalapa murag kana colomeran. Moal. Tah eta sakene heuh pokona mah aing teu apal, pokona mah kitu we lah. Nya tuh balah, ada yang penting mah cager mah Mbah. Geus cager ngan ieu teh. Asana mah euy bieu teh kurang kene ya budak teh. Kurang kene kudu Ngan. kumaha Mbah. Urang boga ya. Aya urang hodam nu alus nu bisa Ya, ngadatangkeun makhluk ting jin walang keke ting jin Aya jin. walang tago. Iya mah. Tah engke urang beureun arek interaksi jeung rekan urang anu di alam gaib datang ka dieu teh kurang arek di hodaman sina datang sina nyageurkeun budak di dinya insyaallah cager Cager hodam eta mah nya. cing Mudah-mudahan we cager cicing ra. cing bieu ku cai rada berat ieu euy rada berat ieu teh cicing ayeuna mang ya hodam urang ya geus pokona mah jang cager kumbah Heeh, Mbah. urang ayeuna tadi ku hodam eta teu cager ayeuna urang kaluarkeun di hodam ya hodam bancet muriling Tah, bancet muriling di alus. Cicing. Tadi bancet nonggeng ana bancet. eta mah bisa ngadatangkeun nu gaib Tah, nu gaib tah. nu gaib cicing cing ciriling jelek gedeg segede ucing segede bangkong segede ucing cing ciriling cing cat jelek gedeg segede kumaha maneh we nu nempolah aing pusing ya lieur Tuh. nah euy hodam eta teu kaluar ayeuna teu kaluar keneh wae nya kudu ganti di hodam ulah bancet kudu nama euy hodamna geura hodam naon atuh aing hodam randah geus biasana ieu nu Alus sih cicing cicing. ieu mah da soalna ieu mah jurigna jurig jauh euy mana anu manggil mulai teh mana manusia teh mana euy da geus ka ameu ieu seungitna mah ieu jin teh seungit kadu euy bener euy mana manggil kuring tah dedenganna mah aya euy dedenganna mah mana euy weh ayo geuning geus datang yo kadieu ngaliukna lu malik kadinya anu sate mana pake kacamatana geura pake mana oh kacamatana pake yo malikna kadieu manusana di dieu poho yo poho tegas ciri yo kadieu tah tuh heula cicing ulah wakarieu wah jin ya cicing cicing tuh aya jang nah aya nu aya budak tah cicing heula aya budak tah kasurupan Budakna kasurupan. heeh ting ku balad maneh Tuh cicing. Sieun. Ulah sieun. hayang dicageurkeun sia teh lain dikelukeun lain sia teh hayang dicageurkeun aya aduh aing salah yang salah tuh salah manggil jin aing jin gagap kieu euy aduh salah manggil jin aing geus bae mana bisa dicageurkeun cicing heula tah ieu budak teh kasurupan ting ku balad maneh ting kumaha di ditu tuh di heureuyan ting di teu ting dilamot budak teh jadi kieu ieu Panyageurkeun ya budak. panyageurkeun sok panyageurkeun Jin lagi beli badan kitu tuh. Dina cager lain calana cager oh teh calana lain sih dah cager Jin lagi gagap ieu. Ulah sieun. cicing salah tadi salah make mantra randa CS jadi kieu Kuduna marada ngacekang. kuduna randa salat urang teh ya jadi datangna teh gagap kieu jin teh euy cicing tuh tidak cicing jin ge cicing tuh cicing heula sok tingali. mana nu Tuh cager tingali. mana cager tah jalma ieu cicing Tuh, urang cicing. cageurkeun cicing mana bisa teh kira-kira nyageurkeun jalma ieu kasambatna teh ieu teh di Gunung Bromo tah belok ke kiri nyungsuk didinya tadi dinya kasambatna di Bromo
gampang. Sok Keun mah. sok tah mun bisa mah cageurkeun. Ya soalna babaturan pegawai urang ya budak si Kohid. Nah aduh, nah si Kohid Si apa lu? Kohid. Berarti ieu mah. Nah, Ieu mah lain dukun, ieu mah juragan ieu mah. sia da kamari sia teh ngagawean wae ka aing ngeprank, aing diprank ku aing Gawean naon juragan? kamari ek meuli domba. Oh. Tulus urang ekeka. Ai eta satu juragan nu si Ieu gaji. anak buah urang cenah ngeprank maneh. Sok enggang teh kamari si Kohid. Enggang. Brik.